Ieu mah ngabejaan bulutuur ieu mah ka baraya sadayana. Mun misalkeun nerima paket boh di marketplace anu mana wae arek di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada jeung sajabana. Kan biasana sok aya alamat kitu nya, alamat urang tadi ditempel dina bungkusna. Tah, saparantosna bungkusna teh disoekeun, eusina dikaluarkeun, omat tong hilap alamat anu aya di tempel dina bungkus eta teh diruksak. Di naon ngaranna teh? Di hancurkeun. Nah, digunting kitu nya. Nepikeun ka lamun aya anu mulung teh disusun teh engke teu bisa gitu, teu bisa disusun deui, teu bisa kabaca deui. Kunaon cenah kitu Kang Jayus? Kusabab loba jalma-jalma anu ngamanfaatkeun kasalahan, kabodohan, kapohoan urang ku cara maranehanana mulung bungkus paket nu urang teh anu di dinya masih keneh aya alamat anu bisa keneh kabaca lengkep ku jalma-jalma anu niat jahat. Kumaha cenah niat jahatna? Biasa nama maranehanana sok ngirim paket deui ka urang make alamat lengkep anu urang bari jeung urang teu rumasa kungsi pesen barang eta. Eusina naon? Biasana sok sembarangan naon we sagala diasupkeun. Samalah kungsi aya paket anu nya ka punanak eusina teh naon baud anu di bengkel ge loba baud mah. Ieu cenah aya COD kanggo nama ieu kedah dibayar 30.000. Tah maranehanana teh ngamanfaatkeun kondisi imah urang. Misalkeun leuheung lamun anu jalma nu ditujuna teh aya, manehanana bisa naon ngaranna teh bisa nolak. Nah, ada teu rumasa pesen barang timbana yang geus tolak we teu diambil nya teu dicokot kitu nya. Tah kumaha lamun anu narima teh kolot urang, dulur urang, pasangan urang nu aya di imah. Kan teu apal naon nyaho ieu ada pira oge sakieu. Komo lamun anu narima teh teu taliti oge, jol bayar we tanpa konfirmasi ka urang anu aya di eta ngaran urang aya di dinya dina paket eta. Bayar we nyaho di jerona teh barang-barang anu eueuh guna manfaatna kitu nya. Nah, jadi intina mah ayeuna geus meuweuh pisan kajahatan mangrupakeun kajahatan anu geus aneh-aneh pokona mah. Jadi ulah sampaikeun ka kabodohan urang, kapohoan urang, kalengahan urang teh dimanfaatkeun ku maranehanana. Jadi lamun urang geus nerima paket, eta alamat urang nu aya di dinya nempel ya hancurkeun pokona. Hancurkeun komo mun bisa mah nya duruk atawa eopna kana caikeun nepikeun ka hancur intina mah, nepikeun ka teu bisa kabaca deui. Kakara dipiceun. Kitu tah barayanya. Nah, ieu mah video teu guna we pokona mah. Urang diajar babagi pengalaman. Hatur nuhun. Assalamualaikum.